Oh, Kang Mul gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh. Nuju naon Kang ieu teh Kang? Ya tujuh panen walu. Panen waluh. Aduh, waluh naon ieu teh? Walu gede. Aduh, coba ningal Kang. Alah bener Kang kot ka arageun kieu di kumaha biasana Kang ieu teh dipasakna Kang? Ini teh bisa dikolek, bisa di Sayurnya. sayur mohon. Aduh, alhamdulillahnya Kangnya di. Alhamdulillah. Jadi di ATP ieu teh aya sababaraha hiji macam tanaman sayuran ya Kangnya. Mohon. Timiti. Seur. Seur, timiti naon wae cing Kang? Aya cabe, Terus aya kentang. tentang salah sahijina nya ieu waluh gede nya. Ieu teh bade dipanen ya. Panen Tapi ieu ya. aralit keneh nah terus dipanen ya Kang. Ieu Sayureun. sayuran ieu mah alalit mah. Oh, gitu. Iya, siap. Sok tukang urang ala deui ayeuna Kang lah. Ayo. Mang Mul, mau diapain nih Mang Mul? Arek dipuluh. Kulub. Oh, mohon. Sok kurang keretan heula lah. Arek dikurang heula nih. Sok, siap. Pijigan mau arah kolot. Ah. Naon? Ngarek aku kurang. Beres. Ayo. Ini kulub waluh ya. Tadi ku Mang Mul geus diberesan Kang, Siap. ieu na Kang, waluhna. Siap. Ayo Kang, urang kulub heula nya Kang. Siap sok abi ngalanjut. Siap.
Yakin? Yakin mantap. Besok euy. kurang jahitan ini malah. Hasil panen tadi. Siap, sok. Nah, teman-teman, ini hasil pasakan Kang Mul ya. Hasil alam kita ya, Bro. Siap. Sekarang udah mateng nih waluhnya. Gimana, Mang Mul? Mantap. Cobain dulu. Mantap. Mantap. Walah. Saya coba ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin petualangan hari ini sampai di sini saja ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan dukung channel kita ya. Siap. Mantap. Kita lanjutin makan. Dadah. Ah ya.